nample ulah nu lain. Yo maju yo. Kenal sadar. Maju. Karena atuh kepo amat. Ya, sia-sia salah. Itu amat ka ulang teh. Bisa mangkat ka ditu lain levelna. Kamana saya tunggu manggu? Mana ge ah kepo. As iya budak. Kamil amat ya. Masalah cek sampai pintar. Maksudna naon mang? Naon ge sia? Maka kali itu sing jauh. Viral tuh. Mana? 19 detik. Parah bos. Parah. Video saun yuk. Bro, Indonesia, belum atau numpang sorangan. Leksa sih cum. Muntahnya pakai bolor. Masih ya. Naon sia cilok? Wah bos, ngaledek. Kudu kumahakeun ieu budak. Nonton lihat yuk nonton kau sampo tuh. Ulah tuh mang ulang sedia baturan. Harusnya amat sih ya. Tapi pantas sih cocok. Bener tuh bro. Bener bos. Gua mata pas topo. Gending sia mang. Tiki teh bukan. Alah, wani amat. Dan dikarungan sih ya. Angkat heula ah. Oh cuk, kade tikus ruk. Hei cewek. Ha. Kenaon teh? Katempo anak kernaon. Jadi amat ka ulang teh. Aya ngatuh esna. Hewa, emang lihat tuh. Pelit teh ih. Kudu atuh pelit mah komo ka jelema dekil kos maneh mah. Itu amat ngomong teh. Mun emang na fakta meureun. Mangkat ka ditu eh. Diledekan wae nya. Ai kieu mah pangnengan ilmu ah. Mun aya nu ngalentekan urang di jairan. Aulaw masadut lahu badang kailang-ilang dut sampurna. Tembak budak, siya kamana sorangan, kumamanan ngarungan. Teka dia ki, urang nangan ilmu. Cek detik segala yang ilmu, mending naon. Asa ku sedih amat jang, bang masalah apa? Urang kesah diledekan wae. Ada lagi jang di pela. Kopi ada, minum ada. Ini mana sih ya? Aya naon ki? Aya sangut teu, kang lapaya. Awas ang main lagi gabah. Emang urang teh ayam. Ngayangin mo naon jang. Pokoknya mah amun batu bogana naon. Jadi milik ulang. Coba amat tayang teh. Kasi bulu-bulu ngidam. Ajeuna tuh ki bisa teu. Bisa baik. Kaya mantrana. Kerenyak. Terus sebut yung kayang siya. Wah, membeuna ki tipu mah. Tampang kos alianda ko disebut tukang nipu. Mirip tekang cabe sih. Mga ledek siya. Doman siya. Terus ulang ngalek balik heula. Lain ka dito. Bener teh nya ilmuna. Bang, ya segar amat ya. Kegiatan cuaca panas ini. Segar. Wah, seger tuh. Makan es. Soalnya esna jadi nulang. Wah, benang. Tuh siapa aja? Tuh
dia bukan. Naon sih ya, letik-letik ke kamar. Bang balik ah. Assalamualaikum kabehan. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Main apa wae? Kunaon emang? Sirik lain teboga HP. Nyaonya. Tinggi terbuka HP mah. Guys, mangkat ka ditu. Awas ya nya. Kenyap, apa yang aja di nulang? Mantap. Cak, sini dulu. Kurang heureuyang yuk. Ayo ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh kenaon duan wae. Pasti yang iung. Kenaon gak tuh? Kepo amat pos Dora. Nyonya, ngomong geus mandikan. Encan emang kenaon. Pantesan teh kieu keneh. Nyawa mana bau di. Mandi ulang itu. Jayan pulang. Kenyap. Ewewe na ayana ya. Bangka. Gimana sih anak tadi teh? Nyari ka mana duaan ba? Emang ulang teh dianggap. Sukan dewa jelema deui. Cak, Irma, aku daek lempang jeung jelema dekil kos kitu. Masuk kitu, gandeng sih disebut dekil cenah. Ya, mun tempo HP namanya loba kitu. HP nang ngirim di mana eta? Aduh, aing ngomong teh. Wah, kudu dibawa ke PRT Hengki ya mah. Emang ya heeh. Kamu ngomong ya guys amat. Dekulin jeung urang. Dih najis males. Ini balik kepada ulin di kos kitu mah. Terus kan itu hulu ngomong. Nyonya, baik di karungan. Emang urang nangka di kalungan teh. Geus mangkat ah ka ditu. Wah, asa diledekan amat. Malah ngomong sorangan. Stres juga. Cewek-cewek berangkat. Kenyap wena ieu jeung urang. Tungguan orang ilu. Nyari ka mana ilu teh? Ulah-ulah tinggal mah kos kitu. Nah siang geus arek ilu si Padha nih. Aduh, aing ah sorangan deui. 11 detik bos dulu nempot teh. Mana kan temen dok iyo. Astagfirullah. Gebleng. Ulah dan repotan. Gorengan. Oh, sia. Main bola abang aja. Bos, tempat tuh si Farhan jeung cewek tiluan di bos cewek. Mana sih aja lo? Mun tempat tuh. Ini heueuh. Oh, hulu tidak terepotan bos gorengan gitu. Pas main bola amat. Ini pecat wae. Alah. Assalamualaikum manis. Waalaikumsalam. Naon bos tipu amat. Alah, lu kapal sudah nyebut aing ribu. Ya, bos aing kajen butut ieu ge. Loba duitna. Sisi arek di jajanan nepikeun ka olam ge bisa. Lungna heeh. Tek, jeung si Farhan. Emang kunaon? Iri, bilang bos. Mun tempo tampang nakos daerah naik gitu. Tong sok ngaledek ai karungoni. Kiki ke si Farhan maloba hapena cewekna yang tilulah mana? Heuh mana tiluan wae kumaha Kang Bas jeung kenekna. Jadi ngebela si Farhan. Tadi aya na ieu di opening kita. Depa jeung si Farhan mah. Nya si Farhan mah jajanan ge sampe sakali eta ge mun anu mere gugur ya menang duit orang jalan-jalan kamotol jelong-jelong. Aing jajakan mah bos. Selalu ajakan kan mau mobil mogok saya mau dorong kan begitu Sandro. Yoi bos. Kan sia lah mobil derekna. Sok kamu teh nyawa jajan otok aku tangkep. Tempo duit mah banyak tujuh tanjakan mau beak-beak. Eleh kene ati bos mun tempo si Farhan mah pena ge dikakandung gitu. Nah, di kandung teh. Orok sugan. Mana coba nempo aing coba kalau bawa PT. Ya tempo ya. Wow, bos loba. Rek dagang HP second sugan meureunnya. Ada siapa nang maling. Oh, aing mah Palaur aing. Emanya mah tingkah. Nya ilok deken ka sia.
Katanya ge. Emang naik. Sudah najis. Betul korek. Geus pede ge. Aduh.